naon hartina salamet di alam dunia tapi di akhirat jadi jalma anu cilaka. Mata kahirupan umat Islamah barang penta ka Allah Rabbul Alamin teh salamet di dunia salamet di akhirat. Ngan jawabanana salamet akhirat teh ayeuna di alam dunia. Dari akhirat mah kahiji ibu canoong, kadua ibu canincak, katilu ibu ge canempo. Anu katincak ayeuna teh alam dunia, tah alam dunia teh modal keur kasalametan akhirat. Matak lamun ibu bener hayang salamet, bibir tong sok ngocobrot ngomongkeun batur, ceuli tong resep kana gosip, panon tong sok popolotot, hate sing nyacas bodas, ngalengkah tong kana salah. Tak eta jawaban jelema hayang salamet. Ari ngadoa jiga nu heueuh lekoh hayang salamet dunya akhirat. Ji aya di dunya kasalaki popolotot kana gosip beuki ngomongkeun batur anger, boro-boro salamet akhirat di dunya ge ditonyok batur, Pak. Jadi kahirupan dunya teh geuning melak cabe jadi cabe, melak bonteng da jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Lamun bener hayang salamet di akhirat, gerap pelakan kahadean ku awak urang. Aca tah matak hadirin kaum muslimin, ieu teh kahayang, ai kahayang teh butuh jawaban, gede kahayang teu dijawab itu ngawadul. Apan urang ge sok ngadoa, ya Allah paparin abdi kasayan. Lamun bener urang hayang menang kahadean, tapi naha atuh sakapeung mah aya cucuk di jalan ngadon diantep. Sakapeung mah ari nyarita ka Allah hayang kahadean, tapi sakapeung mah hohoak sesentak kadulur ka tatangga ka baraya, hadena palebah mana. Lamun bener hayang kahadean di alam dunia, maka jawabanna teh poe ayeuna. Jelema hayang beunghar ge pan jawabanana daek usaha. Lamun ibu hayang beunghar jawabanana daek usaha. Mun hayang pinter jawabanana daek diajar. Tah lamun hayang salamet jawabanana geura salametkeun ieu hate ti ayeuna. Ulah ngukut penyakit sirik pidik jahil kan ya istren panastren dudupak rurumpak teu kaupan cagukan ejeng punungan nu akhirna ka itu panas baranan. Batur nyeun gedong si eta nu nyeri huluna, batur meuli sawah si eta ngadon ratug angeunna, batur meuli motor ngadon muntaber. Atuh kumaha lamun boga mobil da jigana mah modar, Pak. Matak nu kudu ku urang dijaga teh ternyata lain awak, da awak mah enteng ngajagana ge. Tah nu hese mah ngajaga eusi hate. Dina pangaosan da keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Tah nu kudu disaragamkeun mah lain tiung jeung bajuna, tah eusi hatena. Da ari saragam mah aya beulieun, baju ge aya beulieun, tapi hampura urusan hate mah hese ibu memeresna teh. Matak dirina diri manusia teh aya nu kudu diberesan. Naon eta? Hate. Tiungna mah ngaguyupuk ngan hanjakal bibirna sok ngocobrot ngomongkeun batur. Tiung namah bararadag ngan kana gosip barareuki. Tiung namah badag ngan teu kaur batur nyeun kagorengan, bibir galing ngagogoreng batur. Berarti si eta karek dijilbab sirahna can dijilbab eusi sirah nu sabenerna. Well. Tah kitu bari ungeuk bari rumasa geura. Ternyata ngalusan awak itu soal babari, tah nu hese mah ngalusan eusi hate. Matak nu ngaran hakikat kahirupan teh urang boga kahayang. Hayang naon? Mun ieu pangajian judulna hayang ilmu. Lamun hayang ilmu demi Allah nana gerhana moal bisa ngelmuan ibu tanpa izin ti Gusti Allah. Matak syarat utama lamun urang hayang ilmu wayahna we tong mawa ilmu. Lamun ibu jeung bapak datang ka dieu hayang ilmu, syaratna hiji tong mawa ilmu. Dalamun ibu mawa ilmu, kuring mawa ilmu, akhirna diadu eta ilmu, akhirna debat nu terjadi. Bahkan nu paling paur ibu ilmu leuwih alus batan kuring, akhirna bubar ti dieu ngaledeh kuring. Naon ceremeh kitu. Artina geus aya sombong ku ilmuna. Padahal moal bisa tanpa dibisakeun moal daek, tanpa didaekeun moal alus, tanpa dialuskeun moal mampuh tanpa dimampuhkeun. Matak aku atuh Allah teh ulah sok ngaku kana awak sorangan. Nana gerhana ge capetang teh ku Allah we dicapetangkeun, dicabut mah capetang na moal bisa naon-naon. Matak nu ngaran hirup manusia mah geura tampa jeung tarima ku hate wening galih tanpa pamrih, geura tanpa ku kasadaran yen Allah teh kun payakun milik Allah sakabehna. Bener? Awak ibu ngareneng da keur naon awak ngareneng lamun hate teu ngareneng, bubar ti deui ge ngocobrot ngomongkeun nu gigireun. Bener deket jeung nu genut mah bau kelek bisa jadi engkeun. Kunaon eta awak ngarenengan hate nu teu ngareneng. Matak hayu urang babarengan rendengkeun teh eusi hate nu sanyana.
naon atun disebut ilmu, ari ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tah kanyataan mah hampir kabeh jelema baroga ilmu tapi hirup poek wae. Da ibu ge arapal ilmu tahajud ngan ditoong tina kijep kieu mah da kijep baru ki hees atuh. Arapal bab infak jeung bab sedekah tapi nah yatim diantep, miskin diantep, jompo ge diararantep. Atuh naon hartina apal dalil sedekah bari teu jeung gebrokna. Anyao tuh. Ibu ge ararapal ka salaki teh kudu hormat. Tapi geuning duit leutik marada jeding. Berarti ilmu teh karek samet di mana, Pak? Ilmu teh karek samet sirah. Can katempo dina hate, can katempo dina rasa, boro-boro can katempo dina wujud. Sedengkeun ilmu bakal cicing dina jasad, dina hate, dina rasa, dina wujud. Tah dina jasad teh dina awak. Nalika ibu bisa nyebutkeun bismillahirrahmanirrahim, kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih, asupkeun kana hate, berarti urang kudu boga sifat nyaahan, asihan, eudeung dedeuhan. Kakara eta disebut bismillah. Pan ieu mah teu saeutik dina bibir mah bismillah nepi ka lekoh, tapi pedit, kumet, geuleuhan, rujitan, cuaan, ngewaan ka batur. Atuh bismillah teh karak samet bibirna, can katempo dina eusi hate nu sabenerna. Matak lalakuan kahirupan ilmu mah kahiji dina sirahna, kadua dina hatena, tilu dina rasana, kaopat dina wujudna. Lamun bener baroga ilmu bismillah, tuh gera toong yatim gera tulungan, tuh miskin gera bantuan. Kakara eta disebut bismillah. Balong gitu tuh komo lamun dibere kiamat ya teh balong dihanapna atuh urang ge pinah we kan bae sok neangan nu aman, sok neangan nu aman. Aduh sida gos atuh matak lalakon ilmu teh di mana, Pak? Lamun di dieu aya santri pek ribuan kitab bararaca, pek hadis sing ararapal, pek sing Quran ge sing nyaraho, ngan hampura tanya heula hate sorangan. Ribuan kitab katalar, hadis nyaho, Quran apal, ngan lamun hate ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, cua ka batur, berarti ilmuna teu ngarobah kana jati diri nu sabenerna, boro-boro ngarobah batur, ngarobah awak geus teu mampu. Well. Tah matak tina ilmu teh nu kudu robah lain tiung jeung baju, tah robah teh eusi hate. Anu pedit jadi balageur, nu goreng jadi aralus, nu kedul jadi daraek, nu goreng patut ka salaki bubar ti dieu geuwat balik teh tangkep aya. Engke salaki bakal nanya, kunaon mamah jadi lebay? Heuh, tobat. Nu kudu robah teh eusi hate. Sabab awak ieu mah hampura keuna kuruksa. Ibu baheula keur ABG geulis ka wanti-wanti endah ka bina-bina, baheula pan ayeuna mah geus kolot, mana nu disebut geulis teh? Baheula mah ibu teh bentangna Cianjur, pan ayeuna mah bentang teh ketit-ketit acan. Buuk hideung jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol, orok ge eueuh huntuan seuri pan lucu. Coba nini biak huntu seuri da muringkak. Jadi aya nu dicokot ku Allah. Ku sabab urang dicokot ku Gusti Allah, matak manusia mah wayahna sifat manusia tong sok ngaboga-boga. Awak urang pamere Allah, kahirupan urang pamere Allah, sagala rupa ge pamere ti Gusti Allah. Matak pek gera bareng jeung Gusti. Ieu pengajian da cantang tujeung Allah acan. Isuk ngayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh, nu ceramahna kudu ustad setempat. Mungkin teu jamaah nepi ka ronghok jiga kieu. Geus kajawab, berarti ieu pangajian teh lain jeung Allah. Jeung naon atuh? Panasaran we hayang nempo jelema nu na TikTok. Nana gerhana ceramahna nah jeung Allah, ulah wara percaya, ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Alus awak pangajian hate suudon kieu. Lamun kuring ceramah teu dibayar, tuluy kuring teu datang. Naon hartina innallaha ma'ana, hirup bareng jeung Allah. Geuning kanyataan mah ustad teh bareng jeung duit teu dibayar mah teu datang. Mata kuring mah hampura teu urusan jeung duit. Demi Allah tah. Atuh kumaha cenah lamun teu dibayar dina ceramah ridho? Wah ridho Pak, ngan kudu umum.
son tong dibayar abdi ge tong dibayar ridho ari kitu mah son dibayar urang henteu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mata kahirupan teh hampura gumantung hate matak jajal ieu hate teh kudu bareng jeung Allah, kudu sifatna Allah, kudu kahayang Allah, kudu kaputusan Gusti. Ari sifat Allah 88 Asmaul Husna disebutna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabar, Ya Mutakabir jeung sajabana. Allah teh boga sifat Al-Ghafar, Al-Ghafar teh Maha Panghampura, maka urang teh kudu geus siap ngahampura ka jelema nu geuleuh, nu rujit, nu cua, nu ngewa ka awak urang. Bisi aya nu ngewa ka ibu boro-boro datang ka imah dina henteu geus hampura karunya. Bisi batur ngeclok ka ibu satahun teu mayar-mayar geus bebaskeun bisi jadi dosa keur manehna. Ieu mah sidik si eta teh boga hutang ngadon dipoto asupkeun kana Facebook tah tukang tipu akhirna duit lapur amal lain pan rugi hirup. Matak geura coong kauntungan nu ti Allah Subhanahu wa taala nu sabenerna. Al-Ghafar teh ibu eusina teh 3 geura seuri kanu baeud, geura mere kanu pedit, geura nanya kanu tara. Bisi balik ti dieu salaki baeud sok we ibu babarak katakan hareupeun salaki insyaallah didagor ku termos teh. Maksudna teh batur baeud urang seuri teh lain kudu babarak katakan hareupeun nu baeud, batur baeud urang seuri maksudna tong saruana. Pamajikan baeud atuh bapa mah ulah cabut we duit asongkeun ka pamajikan nu keur baeud gebro 2 juta nu keur baeud pan lumayan dibere 2 juta mah langsung pan nyangkep ka bapa lain tadi. Ternyata aya omeaneun. Al-Ghafar teh Maha Panghampura maka urang kudu asak hampura. Seuri kanu baeud mere kanu pedit atuh nanya kanu tara. Bisi aya tatangga ka ibu tara nanya wayahna gedor ayeuna kene jam 11. Assalamualaikum gitu, waalaikumsalam. Cek itu teh aya naon make jeung nganyang ka urang bieu geus ceramah jeung nana gerhana eusina Al-Ghafar teh geuning nu katilu kudu ngahampura jelema nu tara tuluy kudu nanya ka nu tara babengok maneh geus 2 tahun tara nanya ka aing kunaon ai sia na ibu jadi nu gelo. Maksudna teh kudu nanya ka nu tara lain hartina kudu ngadodog imahna boro-boro si eta datang ka imah dina henteu bebaskeun eusi hate bisi jadi panyakit keur awak urang. Bener. Al-Ghafar, Allah oge boga sifat Al-Latif. Al-Latif teh maha lembut. Wiridkeun ku sararea, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Geuwat penta, sebut nama Allah tuluy penta. Ya Latif wahai Allah nu maha lembut, lembutkeun hate abdi. Bubar we pangajian, salaki baeud sing lembut ibu teh. Dewa ku salaki lilela teuing pangajian teh kuat bau sangu eueuh cai-cai acan sing lantip ibu teh ya Latif ya Allah lembutkeun hate hampura bapana bilih abdi lepat eta ya Latif. Ieu mah datang ti dieu salaki ngahwak teh ngaron dicakar teu kira-kira pengajian teh bari teu izin eueuh sangu eueuh cai kumaha cek ibu mikir ai sia pan sidik pamajikan teh pangaosan weureu maneh papeurihan batur datang maneh tara rada gelo sia mah eta ya Latif. Nepi ka teu kaciri dina hate ternyata ya Latif teh karek hafalan dina bibirna can katoong eusi wujud dina hatena. Weh. Heuh saha eta? Heuh urang kabeh teh di dinya tempatna teh. Ari nyarita alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah tapi sifat asa kapuji teu leungit wae ongkoh puji nu Allah aiteun asa kapuji pan aneh. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah lamun puji anu Allah gerak eureun sifat hayang dipuji batur naon untungna sok dipuji batur naon untungna dipuji batur eueuh kauntungan saeutik-eutik acan tapi naha manusia bet hayang iblis cerdas jeung pinter sangkan amalna ditolak teu ditarima lantaran ujub jeung riyana. Ieu mah deuk tahajud ge nyeun status OTW tahajud bubar tahajud heuheuayan dah yang ditanya kunaon juga nu tunuh tahajud geus 40 poe teu eureun-eureun kumaha sia imeh boga kongkorong teh gamlengkeun ka handap sidik tatangga teh sangsara dar di beja-beja ieu teh 40 gram ti salaki anyar keneh kumaha ceuk tatangga teu nanya. Alhamdulillah teh di mana ari karek samet bibir mah punten budak TK ge mampuheun tapi ngawujudkeun alhamdulillah dina awak cantang tuh pak urang nu dewasa ge sanggup. Matak alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah eusina hirup tong sok asa kapuji da puji mah nu Gusti riweuh jadi jelema asa kapuji mah lamun ngimaman loba jelema Al-Baqarah nu dibaca coba salat sorangan Al-Ikhlas we anger
kunaon eta kadorong kuria ngarah disangka ku batur aing pang apalna. Lamun hate masih kene boga kitu, punten Pak, ibadah ribuan rakaat aya kene ujub jeung ria hampura ditolak tidak terima lantaran bangga diri sombong dina kahirupanana. Weh maka jeung ngacungkeun jempol bari maranehanana teh nu kitu teh. Sok Pak, alhamdulillah teh mana atuh sadaya puji kagungan Gusti Allah, jeung anu dipuji teh kahiji Allah, kadua ge kudu muji makhluk Allah. Ibu gerasok muji pepelakan di mes, di obat, di cebor, insya Allah eta pepelakan ge muji urang, jual ku ibu boga duit belikeun kana beas dahar urang muji pepelakan, pepelakan ge muji urang. Bapak resep kana cau ulah ukur resep pungkul pek melak cau, naon sababna? Bapak nuang cau cek bapak rasana amis, heueuh cek rasa, maka jelema mah kudu boga rasa jeung rumasa. Ngeunahna cau kudu ngeunah oge melak cau, ulah aya kana cau beuki nu aya ngadon di babad. Bener? Kitu tah. Ibu resep kana sampe cacag, sampe teh tangkalna pelakeun diburuan, urang muji sampe ku cara melak eta sampe, tak engke eta sampe muji urang, eueuh beas tapi lapar, rabut sampe sepan hakan. Tuh silih puji geuning. Lamun manusia geus bisa silih puji, maka alam teh bakal deukeut. Garasok urang muji kana hayam, da bakal era ku hayam. Bulu hayam jadi kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, tikotokna eueur aduk, apan tulangna ge ibu kaum sebelah. Eta hayam teh kabeh manfaat. Kuring nanya manusia nu mana anu manfaat kotoranana? Eueuh Pak. Tikotok hayam di karungan 15.000 sakarungna, loba jelema jadi haji lantaran ngabanar tikotok. Coba engke mah tikotok ibu karungan ku bapak rudet Pak. Manusia tanpa Allah eueuh hargaan, matak hirup pek gerajeng Allah salalawasna, babarengan jeung Allah salalawasna, sabab lamun teu niron sifat Allah, ari urang deuk niron sifat saha? Allah boga sifat assalam. Assalam teh Allah maha pemberi keselamatan. Pan umat Islam nu alus teh anu mere kasalamatan ku bibir, ku ucapan, ku tekad jeung lampahna, ulah nepi ka aya tatangga teu aman ku bibirna. Tuh assalam teh geuning kudu ngawujudna awak urang. Maka disebut teh dua kalimat syahadat ngawujud dina diri, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu abdi nyaksi teu aya di pangeran angin Allah. Lamun teu aya di pangeran angin Allah, teu aya nu minterkeun iwal Allah, teu aya nu ngadaekeun iwal Allah, teu aya nu ngamampuhkeun iwal Allah, teu aya nu ngawujudkeun iwal Allah. Ta ieu masjid badag sarupa kieu tanpa izin Allah moal jadi Pak. Nana gerhana bisa capetang serupa kieu tanpa izin Allah moal bisa Pak. Matak la ilaha illallah, teu aya di pangeran anu sagala rupa iwal ti Allah. Bener? Ari saksi pan urang teh nyaksi, ashadu abdi nyaksi, berarti ulah nyoksa kenyaksian batur. Pan ashadu abdi nyaksi, berarti abdi nyaksi mah nyaksian awak sorangan. Nah jelema bersahadat tapi nyaksian karena pagawean batur. Salat batur kitu genggereuhkeun, salat batur kieu genggereuhkeun, batur tara pangaosan genggereuhkeun. Nah jadi nyaksian batur tina nyaksi abdi teh. Geus mimiti kasinirannya. Nah apan ieu pelakuna? Batur teu pengajian teh bibir teh galing deket-deket sia teh mah kuat tara datang ka pengajian, atuh bae ibu. Tong sok lalajo batur da jawaban lagi ashadu abdi nyaksi, berarti urang nu kudu disaksian teh awak urang lain nyaksian batur. Ashadu abdi nyaksi, ari saksi init ka pangadilan, tugas saksi mah nembongkeun alat bukti. Lamun Nabi Muhammad bager maka urang kudu bager, tah eta ashadu jadi saksi. Alat bukti Nabi Muhammad bager ya urang, alat bukti Nabi Muhammad hebat ya urang, alat bukti Nabi Muhammad soleh ya urang, alat bukti Nabi Muhammad tara pasea ya urang. Matak bejakeun ka umat Islam nu sok pasea, ari maneh sahadat ka saha, dan Nabi mah teu ngajarkeun papaseaan. Weh. Aduh, marebutkeun naon kudu pasea? Marebutkeun utak-utak jeung jeceng gitu. Marebutkeun usoli jeung tu usoli. Merebutkan kunut jeung teu kunut. Nabi Muhammad teu ngajarkeun pasea, tuluy ceuk urang ashadu abdi nyaksi, ai saksi teh keur nembongkeun alat bukti. Buktikeun atuh Nabi teh tara pasea, Nabi teh bager, Nabi teh berehan, Nabi teh resep nulung, Nabi teh alus, Nabi teh bercahaya. Sok buktikeun ku awak urang, kakara Nabi bakal kenal ka urang sabab aya ciri anu dibuktikeun ku awak urang.
Ieu mah ari ngomong cinta ka Nabi Muhammad ari hirup bet sombong, nah jadi Firaun. Panu sombong mah Firaun ce. Ari ongkoh ngaku cinta ka Nabi Muhammad tapi nah adigung sombong gede wadul, nu gede wadul mah Abu Jahal. Ari ongkoh cinta ka Nabi Muhammad tapi nah sakapeung masuk ngadu domba batur, nu ngadu domba mah Abu Lahab. Ari ongkoh cinta ka Nabi Muhammad tapi sakapeung mah sok geuleuh ka batur, rujit ka batur, cuak ka batur, ngewa ka batur, nu sok ngewa ka batur mah lain Nabi Muhammad. Matak sahadat teh perlu dipertanyakeun, Pak. Bener urang jadi saksi Nabi Muhammad cantang tuh lamun tanpa bareng jeung akhlakna. Tempo Nabi Muhammad akhlakna. Ini ka masjid di tengah jalan aya nu nyeblok. Diseblokna ge ku tai onta. Nepi ka Nabi teu tulus pan ka masjidna balik deui ka rompokna ceuk Siti Khadijah ditanya, "Ya Rasul, naha teu cios ka masjid aya nu nyeblok, kunaon?" "Ku tai onta." "Kumaha?" ceuk Siti Khadijah, "Ibak deui we." "Cing ieu salaki ibu teu tulus ka masjid aya nu nyeblok, kunaon Kang teu tulus ka masjid anyar aya nu nyeblok?" "Kumaha?" ceuk ibu, "Ai ka masjid teh ngagubug bedog kadek jelema kitu mah." Eta teh teu ashadu, Pak. Teu kasaksian ku batur kalakuan urang teh. Kaharti ya init Nabi Muhammad ke masjid diseblok keneh balik deui ibak deui init deui balik deui ibak deui katilu kali kaopat kali Nabi cicing heula naha nunggu anu nyeblok. Datang ke masjid ditanya ku Abu Bakar, "Ya Rasulullah, naha telat?" Jawabanana, "Sumuhun Abu Bakar telat." Teu dijelaskeun, Pak. Coba bapak lamun ditanya ku DKM, nah hatat bak jeung telat ka masjid, moal tujuh ngomong, aya nu megat euy ku budak Karang Taruna, kumaha ceuk masjid, perang euy. Jadi we poho kana salat, gelut teh diulik. Jadi aya nafsu, padi urang teh aya nafsu, anu hese sujud ka Allah, anu hese sujud kana patuh, anu hese sujud kana sifat Allah, naon ngaranna? Nafsu. Datang ke masjid dekul ngimaman, Abu Bakar ngaharewos, "Ya Rasul, di lingkungan urang teh aya nu udur." Saha Abu Bakar, "Itu bumi na ternyata nu nyeblok Nabi." Kumaha ceuk Nabi, "Urang longok." Kumaha cara ngalongok na Kangjeng Nabi? Ditanya, "Sabaraha poe anjeun gering?" "3 poe." "Beak sabaraha duit?" "Beak 300." Kumaha ceuk Nabi, "Yeuh ku kami digantian 300.000." Heuh ieu mah bahasa urang. Saha eta? Musuh nu nyeblok. Cingan lamun ai ibu aya nu nyeblok, tulus itu gering, eudek ditempo. Heuh eta teh teu ashadu teh. Ari nu diomongkeun Nabi Muhammad ari sifat dendam. Nah, ada Nabi mah teu ngajarkeun dendam. Jadi sing bener ashadu abdi nyaksi Kangjeng Nabi Muhammad utusan Allah, fungsina saksi keur nemokeun alat bukti. Nah, urang geus jadi alat bukti Kangjeng Nabi acan, Pak. Bener? Panggih deui Nabi di juru kota Mekah jeung Yahudi anu lolong. Pagaweanana teh ngahina unggal poe, tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo, tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul. Nabi ngadek henteu, Nabi ngamek henteu, Nabi geuleuh henteu. Nabi nyamperkeun mawa roti. Kumaha ceuk Nabi, "Anjeun lapar?" "Lapar." "Ya ku kami dipasihan roti." Wal roti diasupkeun kana bahamna. Geus seubeuh bebengok Yahudi ngomong, "Anjeun pemuda alus ngantong deukeut jeung Muhammad kuring rujit kuring cuak kanu ngaran Muhammad." 15 tahun Nabi dicaci ku Yahudi nu lolong, 15 tahun oge Nabi maparinan beteung lapar dijamin kahirupanana ku Kangjeng Nabi. 15 tahun Nabi dicaci ku Yahudi, 15 tahun oge Nabi ngajamin kaayaan Yahudi. Iya urang ashadu anna Muhammad Rasulullah, abdi nyaksi Kangjeng Nabi Muhammad utusan Allah. Ibu barang bere ka tatangga ngahina ibu dek mere deui moal nya ceuk aing oge. Jadi ashadu teh geuning, lain kudu lalajo batur. Abdi nyaksi artinya kudu nyaksian lah kuning lampah sorangan, bibir kudu pake dikir, panontong popolotot, ceuli tong resep gosip, ngalengkah tong kana salah, hate sing nyacas bodas, kakara disebut ashadu. Alah, salah ladarnya ku ceramah kieu mah. Juk hate teh rada ngagejelik juk ungguk, aing pisan kitu ban. Tuh. Situ percaya tah. Ngantunkeun Kangjeng Nabi Muhammad, tampil Abu Bakar Siddiq. Aisyah, naon nu sok dipigawe ku Kangjeng Nabi? Masihan tuang ya Abu Bakar. Kasaha? Ka Yahudi anu lolong nyurucud cai soca Abu Bakar. Nah, eta teh Yahudi teh ngahina Nabi. Nah, ku Nabi ngadon dimulyakeun. Mana rotina ieu dibawa ku Abu Bakar.
iya cenah bebengok Yahudi anu lolong bari sok ngahina teh habene ngomong tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo, tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul. Akhirna Abu Bakar amek dicokot rotina kual-kual balalapkeun kana bahamna hakan ku sia. Kumaha ceuk Yahudi, "Beuh, saha ieu?" Abu Bakar, nah halayu nu biasa. Cek Abu Bakar ditanya, "Nu kumaha nu biasa?" Nu biasa mah ditatap jeung diusap, ditanya lapar jeung henteu, kakara diasupkeun kana baham kuring. Ieu mah janji diwawalkeun. Cek Abu Bakar, kuring lain Muhammad, tapi kuring adalah Abu Bakar. Ngupingkeun bahasa Muhammad, asup kana ceulina. Saha Abu Bakar? Muhammad. Eta teh saha? Nu sok mere kadaharan ka anjeun anu teu ngaku nepi ka poe ayeuna. Nyurucud cai panonna Abu Bakar, anterkeun kuring ka pajaratan Nabi, kuring deuk sahadat harita keneh. Sahadat nepi ka Yahudi anu lolong, pembenci, jahat, geuleuh, rujit ku akhlak Nabi nepi ka leeh eusi hatena. Matak hampura Pak, lamun urang ngomong kurang digugu batur, lain kurang bentes omongan lain kurang bener omonganana, tapi kurang bener dina niatna. Weh, alah ungeknya heueuh. Pan ibu ge barang bere ka tetangga teh niatna teh hayang dipulang. Mun aya hajat geuning dituliskeun ijah 15, mimin 20. Dredeg ijah jeung mimin hajat, kumaha ceuk ibu? Ceuk bapak, mah ijah mimin hajat bere 50, pan ngahoak 50 dah kitu lalaki mah teu apal catatan deuleu heula na buku. Cek salaki teh nah ai mamah 50 mere cicing heula, lalaki mah lain urusan, dibuka catatan 15 jeung 20, pan dijiwir salaki tuh lamun ngagugu maneh rugi aing gitu. Terlalu bermatematika Pak. Padahal nyieun kahadean mah tong berpikir untung jeung rugi, da sabenerna mah kauntungan. Nana gerhana ceramah kieu tong berpikir untung rugi entong Pak. Lamun mikiran ku ongkos leutik rugi untung, mikiran ku ongkos gede justru rugi. Matak mun bisa mah mun bisa nunggulem teh ongkosna teh kudu leutik ngarah gede kauntungan. Malahan mah lamun teu diongkosan mah untung pisan. Naha untung pisan? Amal ibadah eukeur awak kuring. Tapi lamun dibayar araringis hate nyantel kana bayaran nol gede Pak. Matak cek ibu teh atuh punten kitu mah engke bade diulem deui ngan moal dibayar. Geus pinuh ibu. Tuh iya tina ashadu birage abdi nyaksi berarti nu kudu disaksian teh abdi lain batur. Ai urang mah tina ashadu teh jadi nyaksian baturnya. Yeuh nu teu hadir pangaosan jeung nu datang, kadang-kadang pahala mah beunang keneh ku nu teu datang. Nu teu datang nu teu hadir ka dieu mah hiji keur nyangu, dua keur masak, salaki datang mah nah teu pangaosan, bejana ayana gerhana, kumaha ceuk pamajikanna, hapunten Bapak, abdi teu hadir teh pan ceuk Pak Ustad oge, teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki. Tuh ibadah gede patuh ka salaki. Coba ieu teu diizinan ge maraksakeun. Matak bisi aya nu can izin mending barali ka ditu. Dekul masak jeung nyangu atos Pak, da jigana Pak Ustadna ge bakal tereh beres ceramahna. Kagok abdi ka ditu teh keun bae da ibadah mah aya jalurna nu lain, aya nama urang tuang bebarengan dekul barang dahar gilak ka jam 10 der silih kekepan ibadah badag ibu nohonan kewajiban ka salaki. Coba ieu salaki ibu teh keur pepelengkingan na kursi ayeuna teh nungguan ibu pan sono malam Jumaah cenah. Ternyata ibu balik jam 11 itu geus kerek pan isuk teh wilujeng we jeding geuning salaki teh. Tanya ku ibu kunaon jiga nu aya kaamek geuleuh kunaon eta balik peuting teuing heuda geus pangaosan bah tah bisi di dieu aya bapak-bapak nu kitu naha sensi bapak teh. Jadi nu sebut ibadah teh lain nu katempo, ibadah teh lain nu kadenge, ibadah teh kudu karasa. Naha ibu salat kuring salat bapak salat pertanyaanana salat urang karasa kudu lur. Apan salat teh alus bacaan, lamun alus bacaan salat kudu alus ucapan saenggeus salat. Ieu mah geus salat wae ngahina batur, mika geuleuh batur, rujit ka batur. Salat nu mana karek salat alus bacaanana, can alus salat dina gerakan jeung ucapanana. Bener? Heupan ibu nu kitu teh. Dina salat teh alus Pak bacaan salat teh wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ar. Alus bacaan salat kudu nembongkeun alusna ucapan saenggeus salat. Matak jelema salat moal ngahina, moal ngaledek, moal nuding, moal rujit, moal cua, moal ngewa, ngajaga alus bacaan salat bari alus ucapan saenggeus salat. Matak bejakeun ka jelema nu sok ngahina batur berarti bebengok maneh karek ngalus-ngalus bacaan can alus dina ucapan. Weh. Salaladarnya.
jauh keneh salat urang teh geuning ruku pan ruku teh gambaran kudu ngahargaan batur rengku ini ka Jepang gerajuk budak leutik teh ka kolot teh kaligata garobae hei ternyata ruku teh ngahargaan batur tah poe ayeuna umat Islam teh geus hampir teu bisa ngahargaan batur beda saeutik pasea Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki jeung Imam Hanafi lamun jigah poe ayeuna Pak burger moal jadi Islam teh Imam Syafi'i berjalan dengan Imam Syafi'ina, Hambali berjalan dengan Hambalina, Maliki berjalan dengan Malikina teu pasea coba nu ayeuna karek urang teh di kopiah ge ngamuk bener cing ulah sok lalajo nu batur pigawe nu urang ieu mah haban we nempoan teh nu batur nah si eta mah tiungna nyengsol ternyata manehna mah kutangna ngaleklek Pak nah hanya si eta mah awakna teh lintuh ternyata 2 tahun ke depan si eta leuwih meber Pak jadi entong sok lalajo nu batur deuk lalajoan mun awak urang sabab sahadat ya ashadu abdi nyaksi berarti nyaksi teh awak sorangan lain kudu nyaksian kalakuan batur aduh rada hese nya ngabujurkeun sahadat dina awak teh nya atuh deuk iraha elingna tuh asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abdi nyaksi Kangjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah geura toong akhlak Nabi tapalkeun ka awak urang sehingga Nabi Muhammad teh hirup dina diri urang lain hirup wujudna lain hirup dirina tapi Nabi Muhammad hirup di mana hirupna dina roh urang Pak da cinta Nabi matak jelema tukang tipu cinta Nabi eureun dan Nabi mah taratupat tipu jelema nu sok ngaledek jeung ngahina cinta Nabi eureun ngahinana dan Nabi mah tarahunahina geura sok turutan eta kakara disebut asyhadu abdi nyaksi ari saksi teh keur nembungkeun alat bukti ibu pan boga salaki naon alat buktina ibu boga salaki geura sok pan ibu teh gaduh caroge tanaon buktina ibu boga caroge pengajian sesoranganan jiga rana lamun bener ibu baroga salaki berdampingan jeung salaki pangaosan teh kumaha oh cek ibu teh bae da urang mah cenah teu boga salaki tong beja-beja ka urang da moal matak dikawin ibu pengajian salaki henteu eta teh bahaya Pak cek ustad teh latadhulu qabla salam ibu memeh ungah ka imah teh ulah waka ungah samemeh ngucapkeun salam pan ditapelkeun ku ibu teh balik ti dieu trok 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 assalamualaikum trok 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 assalamualaikum salaki urang teu pangaosan da teu ngarti kaluar teh pan aduh sarung nu merengkel dibenerkeun kopiah didedetkeun waalaikumsalam ditempo ibu kumaha cek salaki hanas ditemalan panyata lain sia gitu ku teu ngarti lamun salaki pangaosan ibu nu henteu cilaka Pak bapak teh adalah pamimpin rumah tangga ngaran pamimpin mah ulah wakatu tah titah sakuduna teh mere contoh memeh nitah ngumah wadah bapak heula nyontohan ngumah wadah neteh memeh nitah nyangu bapak heula kudu nyangu memeh nitah nyeuseuh bapak heula nu kudu nyeuseuh cek bapak teh isuk ditapelkeun nyangu nyeuseuh nyuh kopi ku sorangan robah teu pamajikan henteu ngadan kieu ala hideng matak bahasa hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin tah tugas ilmu teh paham kana agama jelema apal kana agama can tangtu paham tapi jelema paham geus tangtu apal jabab jalma nu apal can tangtu paham matak tugas agama mah paham kana gawe nyaho kana agama kudu apal gawe dina agama matak anu sok pasea berarti karek nyaho agama teu apal gawena halah keuna nya ceramah teh sugana ibu berarti dia tuh bisa-bisa nahan nafsu dan kudu lain amin edek moal tuh karek insya Allah deh nu katempo kudu Allah nu karasa kudu Allah nu kadengege kudu Allah cing hayang nanya ka bapak-bapak bapak dek init gawe pemajikan kandun sare sangu eueuh cai eueuh amak teu Pak bapak teh dek digawe ka kebon geus siap pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh amak teu Pak kupingkeun ibu amak pertanyaan anak ku amak bapak nah pamajikan bakal hudang ku amak bapak nah cai jug aya ku amak bapak nah sangujug nyampah tah nanaonan geus kolot gara di amak justru sabalikna ku amak bapak pamajikan bakal dicarekan kos bagong molor teh wayah kieu sesegrok keneh disebut bagong pamajikan sabulan bapak teu bisa sare bareng kumaha pamajikan kaitu pan aing mah bikang bagong bapak jadi sangsara teu bisa sare sabulan
ku nyebut bagong teh bapak keheul jeung amek tonyok kana kaca pepeus jebrod janela ragrag habek kana panto rujad aya nu ngomean saha Pak bapak keneh Pak matakna naonan make jeung kudu amek sagala matak hirup kudu barang jeung Allah teh di dinya hirup urang teh jeung Allah jeung nafsu matak nyebut bagong ka pamajikan teh ku nafsu teh da ikeur teu nafsu mah pan nyebut lagi si geulis komo keur aya kahayang mah Bu jika domba ning ulah jeung nafsu gerasok tuh seserian eta teh ngalaman tuh. Justru bapak kudu ngahadirkeun Allah kumaha carana ngahadirkeun Allah bawa teuing rasa asup ka ditu rasa urang teh rasa pamajikan bawa pamajikan teh keur aya kacape bawa pamajikan teh keur ripuh bawa pamajikan teh keur hareeng sampeurkeun ku bapak cium keningna tuh seuri da kahayangna geus disun keningna tanya ku bapak mah hampura bapak bade ka kebon ibu teh pan tiap kunyem leos ka dapur cai eueuh sangu eueuh tong amek Pak mikir warung tatangga ge muka meuli we urang 10 nogasin 10 leg-leg di dinya keneh dekul macul da moal amek ka pamajikan justru balik ti sawah bapak majikan bakal asa dosa hapunten bapana tadi teu masak jeung teu nyangu abdi teh rada hareeng jawab ku bapak abdi nu kudu minta hampura nah bapak bet minta hampura eueuh judul ti dituna lalaki geus rumah tangga kudu barang dahar di luar imah hampura mah abdi pamajikan minta hampura salaki minta hampura di dinya terjadi pahamna teh Pak aya lalaki nu kitu teu dianggap bro marukan eueuh ieu teh di antara nu ngariung ieu teh aya saurang saha eta ieu marek endit pangajian weh eueuh sangu eueuh cai tara amek naha da sagala eueuh pamajikan ge eueuh tuh matak innallaha ma'ana teh butuh jawaban hirup kudu barang jeung Allah nu katempo Allah nu kadenge Allah nu karasa ge kudu Allah beledag bapak dicarekan ku pamajikan lalak dasar pedah telat pangajian batur balik jam 10 jam 11 baeud Pak di mana pangaosan pangaosan nahaon sia mah meureun pangaosan di randa batur oge jam 10 karek datang teh pangaosan teh ieu mana jam 11 ti mana heula pangaosan mah hakan ku aing heupan nu nyarekan mah kudu beak Pak da urang teh kawin jeung mana teh uyuhan daek oge nya bengo nya leutik nya hideung ngaledek ka bapak teh jeung sangsara deui da baheula mah dijodohkeun teh jeung RT aing teh der jadi jeung maneh tong amek Pak ulah nu katempo kudu Allah nah hama jeung katempo Allah panu katempo teh kumaha carana innallaha ma'as sabirin ceuk Allah teh hei kami keur bareng jeung jelema nu sabar lamun anjeun hayang naik darajat sing sabar ku kalakuan pamajikan anjeun moal amek Pak ka pamajikan teh sanajan dicarekan beak oge nah da urang nempo Allah yen Allah deuk naikkeun darajat nalika pamajikan goreng adat kumaha ceuk bapak atos bapak hapunten ngareret ka beladinya bapak-bapak kieu we da meureun hese urangnya kieu kitu atos bapak hapunten naik darajat bapak hareupeun Allah kunaon naikna ku kasabaran bener Bu rada hesenya nya anu kitu da pamajikan bapak mah hiji anu daek sing kayoan teh pamajikan bapak dua nur siap ngaluarkeun budak nepi ka 5 teh pamajikan bapak tilu anu diusahakeun leutik teh pamajikan bapak eta keur lalak dasar nyarekan bapak lain pamajikan bapak Pak gara baca surat Anas yuwaswisu fi sudurinas aya nu kakacawisan dina dadana saha eta golongan manusia lain da eueuh saha atuh bisa jadi golongan jin anu nyarupa kana iblis geblus kana awakna nyarekan bapak sebagai godaan matak tempo aya Allah naikkeun darajat bapak ku kasabaran matak lamun di dieu aya pamajikan nu bawel sing kuat malahan matalung kena diberi pamajikan nu bawel daripada nu pego nu bawel mah genah teu kudu meuli radio teu kudu meuli TV tinggal antep we si eta anggap we keur ngadengkeun dongeng atuh aya hikmah di balik eta mata keputusan terbaik adalah keputusan Gusti ibu awak ibu pan itu geus jadi keputusan awak genut bae alus parab teh ieu mah awak genut teh dipoto teh jarang ngeyeng cing teu kunaon ibu dipotonya ngeyeng ngarah ka tempo langsing eta teh penipu aya dina foto katempo langsing dina Facebook aya diajak panggil kuat wow meber
Nges we tarimakeun awak genut teh alus parab. Ieu mah belenyeng ka kantor desa senam 2 tahun. Ibu nu senamna salaki nu TBC-na. Dek teh TBC kumaha dan nempo pemajikan di tempo batur teh panas teh Pak. Nyari do Bapak awak pemajikan di tempo batur teu nya. Aya dicarek pan ieu mah ngalawan bebeakan nyebutna ge teu gaul da sia mah. Da geus ngeunah mah anger sia keneh gitu. Dekul senam 2 tahun. Aya dicarek ngalawan teh dicarek Bapak jadi dayus. Nyarek kadorakaan pamajikan teh pan dayus teh. Akhirnya teh Bapak teh ngalehan padulu teuing kumaha manehanana gitu. Dakwal tepan aduh di lapangan terbuka 1 2 1 2 Gesang lu atlet senam 2 tahun lain pegang hasilnya teh kalah kebeuki begede. Nah beres senam teh goyobod comro misro liliwetan ongko. Nah da 2 tahun teh salaki ngadon paeh. Nah mikiran hutang urut baso. Matang ngeus hirup mah tarimakeun gerasa. Bulu panon dibere ku Allah ponok nikmat, bulu panon ponok mah kucap kijep teh hampang gitu. Ieu mah kaum ibu-ibu teu narima moli 400.000 luk-luk kaluhur atuh nempo urang teh kuajigan nu berat kiceup balik teh dieu moro motor gelebug angin badag nilep bulu panon duanana ti kusruk kana solokan kakara sadar ya Allah lain Allah dudut bulu panon tempo bapak-bapak lebok sing narimakeun kana kaputusan Allah ternyata urang mah kulit hideung bodoh teburung geuning payu kulit hideung teburung payu malahan ditanya ka salakina mang naha ka nyunuh hideung genah nama gejeng genah bangsat ge teu tulus sing tanaon urusan bangsat jeung hideung lampu pareum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadon seuri pugu bangsat ngagajleng asa disampeurkeun huntu eueuh beungetan tu geuning aya hikmah eta ieu mah haben digluwang diglowing nepi ka peuting-peuting make masker anger ibu belang ngeus we tarimakeun da geus boga salaki teu kudu riweuh atuh ingat tarima keputusan Allah sabab dibalik eta dibalik keputusan Allah anu nyeri anu teu ngeunah anu kecewa aya Allah nu rek nyalametkeun ibu dek piknik mayar 1 juta pas dek init jatuh ti tajong irung nyengsol init ka rumah sakit beak 5 juta kecewa teu dek piknik teu tulus duit lapur ngadon ka rumah sakit kecewa ibu ger di rumah sakit ngahulang we kieu Gusti nah kieu-kieu teuing batur mah RT RW desa camat yang segala rupa piknik pan abdi bade piknik bade saseopian ternyata ngadon di rumah sakit cetrek kana TV aya berita bus dari Cianjur ti kusruk maot kabehanana nah alhamdulillah Gusti Allah dek nyalametkeun ku cara kekecewaan mata kampurannya bisi di dia aya nu putus jeung kabogohna tungguan Allah dek ngutus anu leuwih alus tibatan eta bisa jadi kabogoh neng nu kabur peuting ieu nu datang nana gerhana tuh aya nini nya cenah mage ditinggalkeun ku si Aki tos 2 bulan naon maksud sugan we cenah cepnana jadi ganti teu sudi Ream teuing kudu jeung nini meureun sare teh haben mencetan jeung ngabalseman pancek ustad geneh kudu narima keputusan Allah eueuh kitu lucu cenah majar gitu pogo da urang teh ucing sok tarimakeun lebih ka riweuh gitu jalma sangsara narima kana kasangsaraan pan jadi sabar jalma beunghar narima kana kabeungharan pan jadi bager jelema beunghar bager jelema sangsara sabar duanana ari ibadah kunaon ku narima kana keputusan nana gerhana narimakeun kana takdir da merek kuring mah lain merek penceramah tempo bajuna ge kieu urang ge nyaho penceramah mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek lamun datang teh pada nyambut wilujeng sumping al mukharom kitu ban nah ka urang mah well kuat eueuh assalamualaikum belah ditu aya warung ditanyakeun Bu palimana nu pangaosan kalem we cenah ustadna ge bakal telat beri ka urang teh nah sabab batur lalajo baju batur lalajo cangkang hampura eusina momalnya rambut gondrong bukan pembohong leuwih alus rambut gondrong bukan pembohong alus hatena jujur daripada dijas make dasi ari aspal diharakan bangsat ngaranna ieu ge tah parangaosan kieu ieu teh buah ukur cangkangna da eusi hatena mah mangga araraku sok ngaku
tina ieu nu hadir kabeh kaasupna negerhana wah keur melaan alam kapalsuan sagelis-gelisna ibu make make up pake blush on sesengitan aya kuring kabita saca ngobuuk demi Allah teu kunaon kuring teu kabita ieu mah nu ditempo alam palsu alam asli mah lain nu ieu nu mana atuh nu wayah kieu di imah ibu daster merengkel ngacai ongkoh kameja ngalek-lek soek di kegepan huak hiek bau kelek eta aslina ieu mah wajar deuk pangaosan sesengitan ge da hayang kaangse batur keur melaan alam kapalsuan urang buka sok baju ibu teh buka perilaku ibu teh buka awak ibu teh moal wani ngawibirang batur hate urang ge boga kawirang nu keur ditutupan moal wani mukakeun kasalahan batur geura tanya awak urang ge boga kasalahan nu sarupa jiga batur moal wani mukakeun aib batur awak urang ge boga aib anu sarupa jeung batur mata umat Islam nu hade adalah umat Islam nu tara pernah nyaritakeun kasalahan batur sabab dirina sadar boga kasalahan nu sarupa ai panya teh eueuh jelema di tukang kakat jeung pangungna sok pindah ka dieu atuh ieu teh luhur balong sarua urang geus sieun sok tong make kursi karunya paling nempot tongong urang ka dieu numpuna ka dieu kudu numpuk cenah ka ditu aing mah jamaah di dieu mah loba protes aing malik oge kuat diatur kudu ka ditu kudu ka dieu kumaha euing we sok hirup bareng jeung Allah teh nu kumaha bu sifat jeung Allah kahayang-kahayang Allah kaputusan ge kaputusan Gusti nah nagerhana geus jadi keputusan Allah kudu jadi penceramah punten Pak sanajan bajuna kieu geuning jadi coba engke mah RT gamis sing ngangsar udang sing badak moal anu ngulem teh nu aya ge cek warga aduh RT anyar tobat sabab takdir lain ayana baju matak manusia mun geus ditakdirkeun tarimakeun sangsara sabar beunghar bageut tinggal narimakeun matak ibu salaki geus teu usaha tampa we penting mah dahar lah teu kudu riweuh aing mah engke deui mah ka salakina ngaran-ngaran ini mah tong cenah nyoho HP pek bae moal aya bang bawel-bawelna si maya teh aduh aing mah moal teu begang jadi salakina neng sabab rumus cinta ka Allah teh kudu bareng jeung Allah rumus cinta ka Nabi Muhammad teh kudu jadi sosokna kesaksian Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah alus maka urang kudu nemongkeun ka alusan Nabi Muhammad bager urang kudu nemongkeun ka bageran Nabi Muhammad alus budi urang ge kudu nemongkeun alus budi mana cinta Nabi teh hayang nyaksi kuring hanya sebatas Pak cinta ka Nabi Muhammad teh sebatas dina biwir tanpa katempo dina kalakuan jeung akhlak Nabi Muhammad du sabenerna bener tah ibarat mata ngaranna teh bobodoan cinta ka Nabi teh ibarat jelema nu keur bobogohan bobodoan panu keur bobogohan masa kalau ditanya kamu udah makan belum kiring beas udin lain loba nanya nah memangna deuk barang hakan teh cinta anger beas kajian gede cinta beas mah kalaparan begung paeh duanana ya ngabejaan ke budak ABG tong sok karayu ku bibir lalaki eta mah bobodohan cinta bodoh tah nu cinta nu sejati mah emak nu geus kolot awet jeung salaki teh eta cinta bener aya budak ngora nu ayeuna keur bobogohan jatuh ti tajong ge heuh lalakina teh kamu sakit geus nyaho getihannya heueuh nyeri atuh kumaha cek budak awewena iya cek lalakina teh ke puskesmas ya kumaha cek awewe ih kamu perhatian sama aku memeti ngarayu tah bebongok lalaki teh budak awewe katipu bawa ke puskesmas makasih ya aku makin cinta kepadamu inung mah boro-boro ka rumah sakit inung mah ngalahirkeun lagi ripuh capek lungse tunuh segala rupa berkorban keur anak tapi naha dititah ku kolot rada hese aya dititah ku kabogoh nepi ka garcep nanti ketemuannya di makam jam 7 ini deuk tahlil coba cek indung nyai ngumah wadah engke mamah nyai salat kalem
Nyai nah sekolah berang hoream coba ku kabogoh nanti pulang sekolah aku jemput ya di warung CEN capek kunaon katipu ku bibir lalaki kita itu ngaranna bobogohan bobodohan urang ge cinta ka nabi kade ulah cicintaan kudu bukti sabab moal aya deui nu diizinan mere sapaati wal Nabi Muhammad matak ti poe ayeuna urang kudu niron akhlakna Kangjeng Nabi sedil atuh da geuleuh ya net-netan mau motor butut beberek-bekan mogok didorong kuduaan ditanya teh Indiaan coba nugas kolot kita cinta nu bener menugas kolot coba dibonceng ku motor butut ibu bari mogok daek ngadorong kumaha ceuk ibu ngadon turun pan dijejak motorna ganti ayo pindah ka batur bobodoan mata kurang ge cinta ka Nabi Muhammad teh ulah nepi ka bobodoan tapi kudu asli Nabi Muhammad sabar maka urang kudu sabar Nabi Muhammad cerdas urang ge kudu cerdas dina beramal Nabi Muhammad hebat urang ge kudu nemongkeun kahebatan Nabi Muhammad Nabi Muhammad alus urang ge kudu nemongkeun kaalusan Kangjeng Muhammad Nabi Muhammad pinter maka urang ge kudu cicing dina kapinteran di mana Nabi Muhammad pinterna diledek dihina dicaci tara ngalawan itulah orang cerdas dan jelema bodoh mah dihina ngalawan nama kejeng dihina ngalawan apalna sebatas duniawi teu apal akhirat tuh sebenarnya ibu kadang-kadang dimuliakeun ku Allah lantaran hinaan batur mun ibu dihina diledek dicaci dimaki tuh lalajuan buah buruk nu buruk tong dipetik nu buruk tong diala nu buruk tong ditaekan buah buruk mah engke gerag-gerag sorangan ibu dihina diledek dicaci dimaki tong dilawan engke ge eureun bener kan cek mata gening urang cenah diomongkeun ku tatangga teu eureun-eureun nepi ka ayeuna engke ge eureun tungguan di mana geus bengok geus kieu salaki pepolotot ka ibu antap engke ge eureun di mana geus belek ibu-ibu resep gosip jeung tatangga keun antap tong digenggereukeun engke ge eureun di mana geus budeg cobaan sok ngadongeng jeung nu budeg capek ibu kudu dijerowokan kadenge teu kadenge jadi gunakan anggota awak teh jeung Gusti Allah keputusan Allah kahayang Allah sifatnya sifatna Gusti kakara disebut asyhadu abdi nyaksi kakara tong sok nyaksian batur tapi urang kudu nyaksian awak sorang saha sebenarnya urang teh ukur disebut batur nana gerhana ge disebut ustad cek batur hareupeun Allah mawallahu alam bawa bangsat urang teh teu apal heueuh ustad nana gerhana pret matak bisi di aya nu hayang disebut ustad kop mere tah kunaon kuring mung disebut ustad sieun teu akur jeung gawe hanas disebut ustad ai pagawean ngewa ka batur geuleuh ka batur jit ka batur cua ka batur nah kudu kitu ari hate ustad ustad mah kanu mabok wae nyebut alus kanu judi wae nyebut alus kanu jinah wae nyebut alus pa ustadna kunaon si itu mah judi wae alus pa ustadna si itu mah jinah wae alus Ustadana si itu mah mabok wae alus lieur maksudna saking ku eueuh curiga mung ngahujat mung ngewa mung geuleuh nepi ka nu mabok disebut alus Ustadana si itu mabok wae alus naon maksudna mun kuring ngahujat jelema mabok si itu mawa parang tuluy ngade kuring perang ngaranna tapi lamun ceuk kuring sing jadi jelema alus maka kuring boga pahala tina doana ucapan umat Islam adalah doa daripada urang ngahina batur lebih baik ngadoakeun ka batur nu mabok sing jadi jelema alus nu judi sing jadi jelema alus nu pedit sing jadi jelema alus itulah doa hese nyanengan hate gitu anger we kade tong ngulin jeung si eta tukang mabok gitu efek teh jadi minantu tong sok kitu hirup tong sok monis batur ngewa ahli maksiat cantang tu ka neraka ahli ibadah ge cantang tu ka surga naon eta palebah ngomong kieu ahli maksiat ge cantang tu ka neraka ahli ibadah ge cantang tu ka surga kumaha cik ibu bagus betul naon teh ahli maksiat sekalipun cantang ku ka neraka nah Nabi Muhammad pernah ngariung jeung para sahabat hei sahabat ku kami deuk dicaritakeun baheula aya pelacur nulungan anjing nepi ka ku Allah dikasurgakeun lantaran melaan anjing tuh boro-boro umat Islam mah manusia anjing sekalipun siap urang melaan bahkan umat Islam mah cerdas Pak niron kana ilmu anjing eta kuring malawan panggih jeung anjing lentong puntenna pun guru ka anjing teh
kumaha ceuk tetangga rada gelo ustaz teh nya guruna anjing sabodo palebah mana urang kudu guguru ka anjing heug dibukakeun najisna baham anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeseuh kana kanyerian batur bener Pak batak bubar ti dieu panggih jeung anjing punten pun guru gitu ngara disebut nu gelo kabeh we mah nyawa nalika ibu baheula ku salaki dipikeun bongan si itu salingkuh nyeri nepi ka ayeuna geus boga anak panggih di uleman budak hayang nyampeulkeun mama itu si bapak kumaha cek ibu ka dieu tong deket jeung si bagong amek keneh Pak tapi najis anjing hampura 5 menit 2 menit 3 menit najis anjing kumah ku 7 kali make taneuh beres suci deui tapi bibir jelema mun geus ngahina batur ngaledek batur nganyerikeun batur matak bejakeun ka jelema nu sok ngahina batur iraha deuk eureun si laing euy teu eureun wae nah daek nalika maot keur ka aya ngahina batur si rada gelo si hidung si bontok si genut si jiga kingkong cabut nyawana maot manro buka kingkong tuh didagor ku malaikat Pak matak diusahakeun penta ka Allah lisan dzikir hate khusyuk amal ditampa tobat memeh maut tenang nalika keur sakaratul maut tenang nalika amal dipariksa ku Gusti yeuh keneng tong katipu ku bibir lalaki tah kakolot demi Allah inung teh ngandung 8 bulan lilana capek lung seripuh tunduh riweuh ibu ripuh nu ngaran ngandung teh heubeuk ini ka dokter nepi ka dibakutat di dokter tuluy ku gunting kerak tuh nyebut kerak ge ibu mau kuat muringkak coba bapak nyebut kerak kieu dateng ngalaman digunting mah geus digunting kaluarkeun budakna kaluarkeun balina tuluy dikaput kunaon digunting ngarah babari budak kaluar kunaon dikaput melaan bapak ieu talakon perjuangan tapi hampura sanyeri-nyerina ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri tibatan eta naon eta nyurucud cai panon inung ku letah anakna dihina diledek ku kalakuanana dicaci ku prilakuna nyerina nu ngaran inung murag cai panonna sakeclak cimata inung murag kana pipi ibadah ditolak salat ditolak zakat ditolak tanyakeun ka Allah Gusti abdi ahli ibadah ahli abdi salat ahli pangaosan nah habat ditolak jawabanana bongan hirup anjeun nganyerikeun indung jeung bapa anjeun darengekeun matak lamun bisa mah neangan minantu teh ulah nu kitu nu nyaah ka inung bapak ma cing teh resep baso resep dibawa ku abdi jeung tukang dagangna cing teh Pak ngaroko naon Ji Samsu dibawa 5 pak ladang ceramah saminggu beak tapi ridho hate nama kejeng ridho kieu cek indungna nyai ka dieu anaking urang ngawangkong ternyata ustadna nami nganyang ka dieu aya kahayang ka maneh mama doa nama kejeng doa mama nyaah ka indung nyaah ka bapak tangtu nyaah ka anak sepakat kabehnya neangan minantu teh nu nyaah ka indung nyaah ka bapak nyaah ka anak sepakat saha eta lain nu make kaos eta lain iya judulna Rajaban aya Rajaban tepan di bulan Rajab mata disebut Rajaban ge dari urang mapan pangawesan teh mengerengaran Rajaban mulud-muludan Muharaman palebah engke geura sok puasa naon tah subuh tuh kuliah subuh matak beres kuliah teh jadi sarjana da beres kuliah di urang mah pangawesan teh diberengaran di Arab mah eueuh ngaranan bulan Rajab di Arab eueuh Rajaban nah unggal poe pengajian lagi dari urang mah setahun sekali drag-drag rakyat udunan man kitu nya nu 10 nu 20 nu 30 gunuk-gunuk ku DKM teh bikeun ka urang jadi nu ripuhna ibu urang nu untungna dara jelema nu goreng hate heueuh nya euy bener ngomongna teh urang nu ripuhna meunang ngebedug meunang itu meunang ieu gunukeun ka DKM si eta nu ngagemolna kira-kira teh mah kokod deui atuh kitu kuring mah hanya sebatas nanya hasil ai Rajaban dan naon Isra subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina geura toong Isra Nabi Muhammad teh Isra ti masjidil haram ka masjidil aqsa urang ge mieling Isra mi'raj Nabi nah haben wae deuk mieling teh eling-eling
sing atuh kudu eling tina ladang Isra teh. Nabi Muhammad Isra berjalan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, maka urang ge kudu berjalan ti mana berjalanna, tina salah kana bener, tina goreng kana alus, tina pedit jadi bager, tina goreng jadi alus, tina kedul jadi daek. Ieu ngaranna rajaban. Masjid ieu masjid leutik. Engke subuh Bandungan ibu lamun bener ieu Isra bakal pinuh nu salat nepi ka dieu meureun. Pan Isra nu kedul berjalan karena daek, Isra nu kedul jadi daek, nu salah jadi bener, nu goreng jadi alus, nu pedit jadi bagus. Isra haben Isra Nabi Muhammad didongengkeun ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ai manehna kedul ka masjid anger, ngarentenkeun anger, goreng jeung dulur anger, pasea jeung salaki anger, naon Isrona ce? Sok al-Isra berjalan ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka orang kudu berjalan tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina goreng jadi sok sing aralus bari bubar ti dieu teh. Bisi goreng jeung tetangga geuwat nyeuh hampura kitu bisi urang isuk maot keur kaayaan dosa. Da ceuk ustadana ge kitu, lamun maot keur kaayaan dosa maka Allah moal ngahampura dosa manusia, samemeh eta manusia silih hampura jeung papada manusia. Pan urang boga dosa ka manehnya hampura ceuk kitu teh. Heuh urang silih hampura maot tu si itu. Geus bebas. Ibu kamantan salaki tah hampura nu nyebut bagong-bagongan tepungan pe isuk hampura kitu nya urang keur amek ka maneh nyebut bagong dabongan si age nyebut bikangna ka aing. Atuh cek anak teh mamah bagong bapak bagong ari heuh anak begu atuh jadi pasea deui itu. Nu alus berjalan, nu goreng berjalan karena alus, nu salah berjalan karena bener, nu kedul berjalan karena daek, nu pedit berjalan karena bager, anu teu ecreug berjalan karena ecreug. Sok Isra eta we Isra keur urang. Mi'raj Mi'raj naik. Tah para ulama mah datang Rajab teh ceurik. Kunaon ceurik? Allah nempokeun hukuman. Kasaha hukuman anu bakal terjadi ka umat Nabi Muhammad? Kudu sieun. Datang bulan Rajab teh lain atoh keung sabab Allah nempokeun siksaan. Di antarana siksaan nu katempo ku Nabi neutekan bibir sorangan, ngaguntingan leta sorangan, boloboran ku getih. Saha eta Jibril? Umat anjeun ya Rasul. Nu kumaha? Nu di dunyana capetang nyarita agama tapi kalakuan anggang tina agama. Lain wel aing makasih niran demi Allah. Ngaguntingan bibir sorangan, neutekan letah sorangan. Saha eta Jibril? Umat anjeun ya Rasul. Nu kumaha? Nu capetang nyarita agama tapi kahirupanna anggang tina agama. Kabatur ulah pasea tapi manehna jadi bobotoh osok pasea. Kabatur kudu zakat tapi manehna pedit sorangan. Kabatur kudu sedekah tapi si eta tara sedekah. Kabatur kudu rapih tapi si eta ge henteu rapih. Saha eta Pak? Astagfirullahaladzim. Saha eta Pak nana gerhana ku aing ditonyok geura. Lain jamaah di waranian ka ustad teh. Aing mah kaduhung diterangkeun bab eta da. Nanya-nanya kieu mah disumputkeun. Saha eta Bu? Nana gerhana. Alus kana nuding batur. Tapi kuring nanya, ibu gadung orang kali seberiji. Opat, sok nitah ka masjid dibuka budak. Hideng, heuh tara dititah. Heuh naha we tara dititah? Heuh nya budak teh tuluy-tuluyn hideng, tong sok nyieun alasan, sok iceu sok jawab sok. Ari hayang salamet teh sok nyieun alasan. Ka masjid sajang. Budak ka masjid, ari ibu? Lebok. Saha nu tara ka masjid? Ai ka budak manitah. Kitu tah maksud teh. Jadi alusna agama tapi kalakuan mah angeutin agama. Jadi lain urang maneh teh. Geuleuh atuh da ka ustad teh kajian dendam ustad cenah. Capetang nyarita agama cenah tapi kahirupan anggang tina agama saha ustad. Ece. Geus ulah ece ulah kuring saha atuh kabeh. Kabeh ge jelema mah kana bener pinter nyaritakeun tapi milampah mah cantang tuh. Berarti kabeh hukumanana nu katempo ku Nabi Muhammad ngaguntingan bibir sorangan, neutekan letah sorangan. Saha eta? Jalma nu capetang dina bener tapi kalakuan oge manehna ge can bener. Berat jadi ajengan teh mata kada hoream. Maruk ngeunah jadi penceramah, ripuh. Karena amplop wae. Ibu bisa rek balik itu Dua tanu bawel teh tuh geus leungit. Jadi dua.
Kade mah lamun abdi ka dieu Kang nu dua itu tong cenah datang. Jangan lamun boga metoh kieu teu usaha 2 poe teu mau teu gandeng. Moal teu kahayam nyeniranna kur tetetet bener hayam barang lebok beuki usaha tara moal teu kitu tah. Mata kisukna teh hayam teh leungit nah dipaehan ku minantuna. Hiji lol deui hukuman ku Allah ditempokeun ka saha? Ka Nabi Muhammad geura tempo hei Rasul nempo naon Kangjeng Nabi hampura apa? Hampura ulah kasiniran demi Allah ulah nempo nuker ngojai dina lautan darah bari bau beak ti karep begang awakna ripuh dirina eueuh inuman acan nu kitu di inuman teh darah bau saha eta nepi ka nyurucut cai soca Kangjeng Nabi ceuk malaikat umat anjeun ya Rasul nu kumaha anu nulungan batur tapi nyekek beheung Nyai bisi maneh teu boga duit datang ka imah ku mah disadiakeun 10 juta ngan wayahna tina sabulan kudu jadi 11 juta lamun tina sataun kudu jadi 22 bayangkeun nu sangsara matak nginjem ge butuh tuluy 3 tahun teu kabayar imah beak sawah beak nu kitu ngaranna rentenir. Lamun di dieu aya rentenir eurah hadap tobat oi nulungan tapi naha bari nyekek beheungna Pak ongko nulungan tapi dicekek kunaon hukuman anak bet nginuman darah bari bau lantaran si eta usaha tina kesang batur. Darwe aya nu kasiniran rentenir teh ku urang teu sudi cenah aing mangulem maneh padahal da urang teh hayang diulem ku rentenir. Bating dongkeun. Dua ya mangingetan we mun eureun heuh da ibu ge sarua kana beberentenir keprok ai bang emok dikeureueuh har da sarua eta ge ai bebeja ka salaki rek arisan tapi kakak jeung KTP dibarikeun tuluy narangtung aku bersumpah dan berjanji tina limaan teh geuning 3 teu kabayar nu 2 ku katetengan ka tetangga kenutupan hutang nu 3 nahan negarahan apal pernah ngeclok dua kalem ulah wakalieur ulah wakasieun da gege diopahan naik deui poin ka 3 aya jalma ngadaharan daging bangke buyatak jeung bilatungan Pak Ustad di deui lebih uninga karena sejarah eta saha eta ya malaikat saha ya Jibril umat anjeun ya Rasul nu kumaha kalakuanan nu kumaha ha punten keur kaum lalaki lamun teu kuat mending balik ngadahar daging bangke buyatak bilatungan tapi daging alus diarantep saha eta ari pemajikan anu sah diantep teu diresikoan aya nu di jalan disugemakeun nah ieu babari ruat-ruat ka ditu ari pamajikan dirandakeun ai randa diteangan dijadikeun pamajikan asal lieur urang sekurang ge bulan Rajab diterangkan maka kabeh kasih geung urang oge heueuh sarua saha eta umat anjeun ya Rasul nu kumaha ari pamajikanana diantep aya nu di jalan disugemakeun bari mahal kang nu di jalan 750 eta teh sajam permainan sedangkan pamajikan mah dibere 50 narima dibere 100 narima dibere 200 ge narima nyabunya. Nah, ari bebengok si itu sajam kudu 750. Nah, habanana gerhana make jeung apal heuh pernah we ngawangkong. Nah, curigaan jelema teh. 7,5 wayah kieu geus kalaluaran teh di jalan hadapan tangkal caringin. Rokna para ronok kaluhur you can see buukna dibareureman tiap nolol kuring om check in om. Cing teh moal wios atuh cenah tulungan. Cing teh mahal 7,5 gaduh sabaraha cing teh 200 salawe ke atuh cenah geus salat subuh nah cing teh wayah kieu kudu 7,5 seger keneh cing teh 7,5 teh keur naon wae 2,5 keur penginapan 500 ke sim abdi cing teh 200 salawe di kebon buncis bapak-bapak ampura halal na pernikahan teh supaya ngajamin nafsu bapak entong ngumbar teuing nafsu kanu di jalan hayang gegetret leheung gegetret di dunia aya ubarna Pak tapi coba di akhirat ngadaharan daging bangke buyatak bilatungan ari nu alus diarantep
bapak-bapak iya kararuat ngan bapak mantau euy obat poin ke obatnya ngadagoran sirah sorangan sirah di dagoran ku batu bari mencos muncrat sirahna bejad mastakana muncrat keluar otakna saha eta nabi geus teu kuateun ngalengkah ngahod-hod Pak saking ku keung saha eta paningal keung teh ningal ari ieu kalau babara katakan diterangkeun teh nabi mah hod-hod saha eta Jibril umat anjeun ya Rasul nu kumaha nu wani-wani ninggalkeun ibadah sholat tah wayahna bab sholat kala ditempuan banget na matakna aya di wedak teh aya kudu geus wudu aya macan wudu di wedak pas wudu teh lebar wedak geus entong gitu nepi ka eleh ku wedak hanya seserian wae saha eta jalma nu ninggalkeun ibadah deuk kitu deuk kieu neng kade komoneangan jodoh mah minimal lalaki can boga usaha tapi teu ninggalkeun Allah cirina jelema nu teu ninggalkeun Allah adalah salat neng eueuh jelema hade tanpa ninggalkeun salat matak jalma anu salat wayahna kudu dituturkeun ku kalakuan nu sajedna ulah kieu ari ka batur alus ka tatangga alus berehan ari ka Allah goreng mun bisa mah ka Allah heula sing alus ka kara ka dulur ka batur kudu aralus sabab salat teh adalah akarna tina sagala permasalahan lamun ekonomi seuseut kade da urang sok seuseut dititah ku Allahnya lamun ekonomi babari urang ge meureun babari dititah ku Allah matak syaratna lamun hirup hayang loba rezeki kudu loba mikeun rezeki lamun hirup hayang babari rezeki maka kudu babari mikeun rezeki kuring yakin di dieu mah babari marikeun rezeki mana bukti ieu masjid jadi dalamun paradit moal jadi ngan wayahna di masjid teh can beres cek panitia ge bade ngayakeun deui gelar sorban saurna teh sok kaluarkeun deui duit nu pang gede-gedena untung cenah urang mah 11.000 jadi nu pang gedena teh 10 cek nu tukang untung urang mah atuh maknya ka surga 1000 perak atuh mana Kang panitia sok ya tuh kepung ulah teh ditutup bisi teu marere tuh tahun 12 itu nu dina ganggang tah eta geuning aya sarung coba keluarkeun sorban apa tah bu ku samping kebat ke urang tempo panitia beli hiji dua tilu panitia teh engke lamun aya 2 berarti leungit hiji tah panitia teh tah